rezeki tina uras. Aduh. Ieu teh abi teh gaduh atos. Kalau mese rokok. Berarian daun kahujanan. Kaca piring kahujanan. Kemangna bare kabodas. Saja ngiring kabudayan. Aduh gening ada mah urang. Ari sia campela ka kolot teh. Hampura manong teka haja. Kahaja kebiasaan. Jeung aya nangka. Angka mah. Bukan nangka manong nang di saya. Seueur nangka mah. Alah manong. Asak dengan ambuan geura seungit. Nya we seungit kos nu kamari seungitna. Gimana nangka nang asak manong seungit kieu Pate manong, bedana nangka jeung manong. Naon kitu men? Bedana nangka jeung manong. Manong, ari nangka mah nya beki kolot teh beki amis, beki seungit. Ai manong naon? Ari manong mah beki kolot, beki petot. Budak lurus tunjung cemplak ka kolot teh. Manong keur naon? Iya jang acong keur nyeun uras. Naon urang jang jualeun? Nya jang jualan keur mayar isuk ka Batak. Cik gua ningali uras teh. Loba dengan uras teh. Ya acong rek ka mana? Eta dek ka ditu, ka mana we atuh barang siar. Wa nyaho teu naon bedana uras jeung wanong. Naon kitu cong? Mana rupa-rupa wae. Ari uras mah dibungkus ku daun, ari uang mah dibungkus ku boe.